Waktu peting harita manena ka urang teh bebeja. Aduh, nah kamarana barudaknya biasa nunggu skadario ya kieu teh. Acan gitu nya. Kesel aing sorangan we ti tadi. Anjing kamarana yeuh barudak biasa narongkrong euy di saung. Ararueuh kieu kamarana nya. Tapi aya gini siga saha itu tuh budak edan lain. Budak edan siga nama. Sampeurkeun ku aing ah. Esuk sabu. Kok Geus sia budak edan di dia. aing nongkrong di tadi genan. Nah nongkrong we sorangan. Pancan aya barudaknya biasa nongkrong di skadaria. Oh, tuh. Saha? Sorangan. Waduh ah. Nggak aing mau abikang mah. Mau bebeja. Ngaliwat teu. Di mana tuh pan teu boga duit kok. Si ada ikan ngarit euy. Di mana tuh aing daek ngarit. Gak poe ge nganggur aing mah. Sep. Euy, Kemana mana? aing teh ka Bandung euy, nyaba. Nyapa? Heeh. Aing menang pagawean apaan di ditu? Bukan ente muanya ba mengirim bil gitu. Oh, apaan? Bekal gening ieu. Yang di ditu. Syukur atuh geus nyaba mah. Priheun urang di lembur wae pan. Pan kayak tenang, kayak aing geus beunghar, aing dibawa ka ditu. Amin. Yo aya nolong ka ditu aya. Mana? Ka panongkrongan barudak. Iya, ayo atuh aing ku beja euy ka barudak. Siap. Aing bari kulin preso ieu teh ya. Atuh ieu. Sorangan dibawa ku aing. Heuh lah, mun barudak marangkat barengan deui di. Oh, atuh pamain harunahnya. Heeh. Kok udut resep mah? Aing peuting ulin ka mana aing neangan? Wareg sare orang teu ka mana-mana kok. Aingan sia isuk-isuk geus di dieu. Tuh dulu tuh. Mana? Itu si Yosep lah yang si Ogi. Heeh. Eta si Yosep mengirim bil gitu naik ke mananya kok? Moal ka kota mah kitu euy. Teuing. Heeh. Sep. Ge. Dia. Oi. Bawaan juga teh heueuh ieu mah. Oh, opan. Nya. Dia gerak. Tong nya teh heueuh aing batur meureun di dieu. Assalamualaikum. Aya urang. Waalaikumsalam. Hadi gerak. Aing mah curiga duaan we di saung. Lain ku aing keur omongkeun bieu teh. Teh kemana sih Ogi jeung Osep Pan teh? perkara hudang lah. Anu nganggur mah kieu ya. Pan sia bergadang penting jeung aing heuh. Heeh. Osep mah eueuh jeung ieu ieu budak edan. Gadang we. Sep. Oi, Ai mana eta mengirim bil gitu naik ke mana? aing. Ngaba apaan ieu teh? Aing teh ka Bandung. Oh, nyaba cenah Ceuk aing ge bener kehead Ngaba aing ieu mah. ka kota deuleu. Buka pagawean aing. Eta mah naon itu Kang? Ieu, biasa tuh kelele. Erek ngamen. Ngamen mana? Wih, anjing kasep kieu aing kudu ngamen. PT atuh. Balaga. Mana melo? Moal urang mah lah. Bukan tek milu kayak kabawa gelo. Oke, miluna lamun dia geus puguh di dituna sekarang milu. Sia teh gawe naon di kota teh sebenarnya tuh? Aing teh ieu teh KPT gawe di PT ieu teh. Sampai teh naon? PT namanya kamari teh aing poho deui euy. PT PT ujar injir meureun sia mah, geus ngajarog di dieu bapak sia tah bantuan ngarit. Haun ka kota itu goblok tujuan mah. kok aing moal boga duit moal beunghar-beunghar. Geus atuh init majik bae sia kirik di daerah itu. Ya. Kedap deui mah. Oek ayeuna langsung mah teh diantar ku si Ogi nya. Moal urang mah panggih di dinya sugan terimbil teh moal ek nyaba geura. Yo serius ya teh herek ninggalkeun araing ieu babaturan. An aing teh ka dieu heula ek pamitan aing teh kamarane. Ya. Serius mana teh? Serius ieu mah serius. 200 malah. Ya geus atuh sing salamet bae indit mah. Harus sing betah di ditu teh. Amin. Ya, mohon wae pidoana nya. Duh aing mah gitu. Selain bung ngariung deui ieu teh. Aing kan butuh yang meuli imah, meuli mobil, meuli motor. Can aing hayang kawin. Ai di dieu meureun aing we goblah-goblok. Kok, Ge.
Target nama si Yosep meuli mobil, meuli imah, kawin. Jadi lemburan mana kawin yang meri juga. Tapi dah aya kahayang nama. Geus atuh sorangan mah jigera mangkat bae. Aing paling nungguannya kok nya di dieu nya. Tuh aing ngeleukeun. Oke, mun geus sukses teh ulah pokoknya anu nongkrong di dieu teh bebarengan. Salah Gi. Kumaha tuh ah? Lamun geus sukses mah sabodo teh ngapohogenan. Nah, Anu ulah poho mah maneh mun keur sukses. Geus sukses mah anjing malarat deui. wah, Ya nya. Nya heula tuh. Aneh jelema mah. Geus tong loba omong. Jika kini lah. Aing ngadoakeun. Burit manten. Ya atuh pamitan heula. Euy Jung, sing salamet we nya. Ada di jalannya ya. Ya, udah. Bagus. Jang. Sedih aing baturan kini ke kota. Keun bae genan di dieu ge da ukur jadi rurujit. Tapi ngan sakieu we aya namanya nongkrong teh. Orang we bertiga beureun ayeuna ngalanggur unggal poe. Tinggalkeun bisa orang. Berarti aing teu gablek cita-cita Gitu carana mah. Lah cita-cita sorangan naon kok. Aing hayang Paneu aing ngajerog we di sawah di dieu paling Tos keun bae nikmati rup mah. Tapi aya cita-cita namanya. Pada aing ge kara bogaweun cita-cita nu kieu. Kan teu mal bogaan. Ini urang ka mana ya ayeuna? Arulina ka ditu tuh. Ya. Ya. Kayak ku aing ditraktir. Anjir. Bogaweun duit mah nya. Buru jeung aing cong meuli ka warung. Bawa buru. Target aing ieu mah yeuh. Genep bulan aing kudu bisa sukses aja. Deulekeun, buktikeun ku aing ke barudak. Woi, Ka warung mah emeh we nya. nya warung mah emeh lah nu kosong. Lumayan Gi Tapi eta bener teh. Kok mah duitnya bener teh? Mawa kayak sia teu persasan ka aing. Ibi bohong kepannya. Orang mana ngawadul pan. Yap Gi got ya. Semangat. Lumayan. Yuh, aing tinggalin duitna siga nama dompetna. Nah di mana nya? Kok, gawat. Man ti heula, man heula ti heula. Yuh, da duitna kitu mawa. Gi, Rakedan. Aing duitna tinggalin euy na dompet. Dah, aing mah. Aneh. Panarasan mah di imah geus asupkeun kana dompet ieu ye. Mau balik Gi lah. Ayo nama nongkrong tuh. Kumaha tuh ayeuna yang barang dahar Geus ngalak-kalapawen wae aing tah. Mana Bisa naik teu? ayo naik mau bari. Belah mana? Tah belah tongo tah, man. Iya apa tuh? Man. Pada teu barang dahar pisan euy. Man, tenang man, nu aing ieu. Mana? Tah belah tongo man. Aing curiga Gi. Dia masuk teu percaya ka aing keede. Lobana kabohong wae. Belah mana kok? Tah belah luhur saeutik deui atuh, sabar. Jangkung dulu Gi. Anjir. Lah, Ayo mah sanggup jangkung-jangkung teh mah. oh, labu aing. Kok ada lapar manten ngutang ka kalapan meni jangkung kitu. Panahnya teu bisa naik si Ogi tah nu bisa masukan. Atuh dah sieun urang mah jangkung-jangkung mah euy. Aing modal heula lah. Bisa ka mana udah kedan? Modal aing. Modal. Enggak. Yang waduh teh kagak teuing. Aing mah teh ngopi teh jadi. Ngalak kalapa teh jadi. Uang neangan kaulinan we yap. Kaulina naon kayak di kebon? Tah. Uang gawean nu keur modal. Saha? Rereyan. Sanu keur modal? Si Aji wong. Naik modal eta. Panek modal. Uang jalaian yap. Bener. Tuh ya, belah mana euy? Tuh dilandeuh cenah tampian teh. Heeh, man. Modal lah. Yur, tapi terjadi. Aneh ngising. Kunyuk nasahan no. Dulu eta. Kunyuk. Monyet aing keur modal. Si anjing nasahan ngabebetan aing. Batanggung deh ya kakara Allah. Nyet. Aduh, kunyuk. Aing buru-buru ombeh ya mulai. Aduh, anjing.
Jeret. Lah. Aing bararasek ya mah. Asa nu ngabaledog aing nya. Sebelum aing keur nikmat-nikmat Aing mah euy. Ingat ka si Yosep ya teh. Geus kena bulan we balik. Kumaha ditu na sukses kitu nya. Teuing mun mararat. Cukut geus menang lah. Mau balik we. Aing ka saung lah keureun. Biasana barudak narongkrongnya. Bari reureuh euy. Capek. Anjing berat euy. Yes, kena aing aya barudak. Kemarahan cenah datang euy. Duh. Aing kreureum minta kopi tadi nama. Aing duh barudak cenah datang. Moal kadari kitu nya euy. Keur maleungiteun ku si Osep. Ya si Ogi Ge. Woi. Duh. Terus di mana, Aing ulin we. Yo udah barudak kemana teh? Pannya keur mah saeutik areueuh di teu barudak teh. Mana geus menang jukut loba eta ge. Loba tah duh, kakak geus leuleus. Nanging usah barahiji sa domba. Ayalah saeutik paling ge 8 loba. Bawa batuy. Alus sorangan mah juga dibantuan ku sorangan eta. Nona, Eta mijakeuna. buaya dan Loba kitu eta dombana aing alus euy. atung kena basteran urang kurang dia mah. Oke, juga beget sorangan. Heeh nya. Benget-benget jama gitu. Biasa. Ih, kayak budak edan. Biasa sok mawa udud euy. Jeung kopi, aing ek meta udud jeung kopi ah. Nah, kenaon euy salah sakitu dinya. Unggal poe ge kieu geus di mana? Aing ngahaja ulin ka dieu, aing ka saung. Aing keur ngarobrol we nya ge. Ngobrol kenaon? Ingat ka si Yosep. Geus genep bulan Mun bae ge atuh da keur ngana duit itu di kota. Nah, sia masuk ingat-ingat. Kahayang we sia mah di kota. Pan geus lila teu balik-balik. Lamun kirana manehna sukses mah aing ge milu pan kak. Ya heueuh, cenah kabar euna sugan. Acan teuing mah. Moal modal mah kitu nya. Naon? Udud mana we? Jadi ti tadi ge nya. Terus pasti mah jauh. Sia mah nongkrong di saung, udud teu mawa, kopi teu bawa. Sia mah geus kolot geuning. Ge. Kok? Hah? Dulu geura itu. Naon? Nu gelo lin. Nu gelo ulin. Jojoy lain. Tapi mana nu gelo tidinya? Kade ayeuna mah loba badog. Sok api-api gelo geuning. Geuning gondrong kitu. Apaan heueuh nih cabri kitu. Sieun Keun antep pelakeun, keun. Jong gawean erek. Geus antep pelakeun. Kayak kadieu ngaliwat. Yang apal we. Keun ge ku aing di gaweanana mah. Tenang we. Oke, cicing keun antep. Aing mah ya. Jauh keneh deui. Rupa mah panas, hulu gatel ya. Anjing geur. Aduh. Gelo na kan sabi. Yo, penyuk. Punten tuh harapan aing kehet. Seorang mana? Oh, sepuih orang dia tadi dinya imah. Ya sasia. Mantap aku kaing. Tuh sasia. Osep. Tuh aku. Osep. Nguyok. Cing waras goblok. Aing teh. Sia. Teu salah ya kayak teu salah ningali ya teh. Ogi, dulu buka. Iya teh eta non teh. Kerusum di itu mah. Usum naon sia tara disampo-sampo acan. Geus sia sangsara. Bos. Gelo ya mah ge. Asli si Yosep ya mah dulu. Sep nasia aya naon ieu buk jadi jabrik kieu ket. Ya. Nah sorangan tara di angir eta. Keur tren di Bandung mah teh. Buk cawigwing. Tren-tren kunyuk sia. Ya, ku aing didago-dago teh sia teh. Moal alpat ka dieu teh. Meureun urang ek milunya. Nah, belek nu gelo kieu anjing teu kabeli sampo-sampo acan maneh di ditu. Apan aing ka dieu ge bari eta aing teh. Naon? Minta udud. Aci. Eta. Ya kalau kami tahu di kampung kan, bisa di kota menerima duit.
Sorry ama aing balik teh ka dicat cawat nyo, capek aing teh leumpang jauh. Geus buku cawadeun atuh sia mah ye indi teh maneh teh kasep aya datang ya jiga runtah kieu aneh. Aing mah udud minta teh dibere. Bah, ilik ostak leungeun lah. Ka mana? Sia masuk pulungan Bung, kieu. balik aing lah kitu. Wah, balik aing mah. Yan. Sia mah bukas kuntilanak deui penyuk teh. Parah si Yosep Genep bulan. Komomun setahunnya. Oh, eta genep bulanna geus jiga nu burung Jika setahun mah. Da Bisa lengseran lah bang. Untung sia teh ieu ka kota. aing ka kambung aya nu kitu mah. Seharian teuing Pararugu. Aing keneng ngingu embe. geus puguh di lemburnya. Tapi ya bisa ulin deui nongkrong deui siga nama euy. Keun aya nama dokter ieu keun sina sehat Capean, otakna. Capean lagi lah. Aing buka baturan teh hari itu. No, aing teh capek. Karek datang. Kakak di Anjay.